Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlu uninga ka setiap muslimin wal muslimat bahwa milari ilmu teh diwajibkeun sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Urang sumping kana tempat ilmu, maka dihampura dosa-dosa urang samemeh ngalengkahkeuna. Sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi, manintaqala liyata'allama 'aliman ghufira lahu qabla ayyakhtua. Nu hartosna dawuh Nabi angkat kana pangaosan, dihampura ku Allahu Maha Rahman dosa-dosa nu leutik sakabehna, dihampura samemeh ngalengkahkeuna. Teras urang sumping calik kana tempat ilmu, sok sanaos teu nyandak pulpen sareng henteu nulisan, maka ganjaranna sami sareng ngamerdekakeun 1000 abid anu diperdekakeun. Sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka fi itqi alfi raqabatin. Anu hartosna dawuh Nabi calik dina pangaosan, lamina sajam atawa sajongjongan, henteu nyepeng kolam jeung henteu nulisan, ganjaranna ageng pisan pikeun anjeun. Ibaratna jalma nu ngamerdekakeun 1000 abid anu diperdekakeun. Komo lamun husu sareng marhatikeun, ganjaranna ageng pisan ti Pangeran. Sakitu wae, pamudah-mudahan aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.